A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa anbiya'i wa mursalin wa ulai waswadi wassalihin wa jamil malaikatil muqarrabin wa khususan la rusyidin Nabi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa khususan la ruhi sirina Syabul Qadjilani qaddasallahu sirrahu Usun larhimusan ribu kitab al-arba'in nawawi wa nafa'ana biulumihim amin wa usulim wa purim wa silsilatim wal mu'minin wa mu'minat wal muslimin wa muslimat al-ahya'i minhum wal ammat lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadis was-sadis wal isruna ari ieu eta hadis anu ka-20 genepna. Takdiruhu huwa ari ieu al hadis was-sadis wal isruna eta hadis anu ka-20 genepna. An Abi Hurairah katampi ti Imam Abi Hurairah radhiyallahu muga-muga mikari dosa Allah Gusti Allah anhu kaya Imam Abi Hurairah. Qala ngadawu ya Imam Abi Hurairah qala kana basa qala. Qala ngadawu sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu salam kana basa kullu salam. Kullu sulama ari setiap kullu sulama ari setiap ugel-ugelan ari setiap persendian minan nasi tijama-jama alaihi karena eta ugel-ugelan teh sodakotun kuri sodakohan kula yaumin dina saban-saban poe tatlu anu bijil ieu poe pihi dina eta tatlu anu bijil pihi dina eta poe nona samsu panon poe tak dilu ngarapihkeun anjeun bayanasna ini di antara dua jalma ngakurkeun anjeun di antara dua jalma nu keur mumusuhan sodakotun eta teh sodakoh kusabab ugel-ugelan atawa persendian kudu disedekahan nu ngapoe kudu disodakohan nu ngapoe saur Kangjeng Nabi di mana-mana anjeun ngarapihkeun atawa ngakurkeun dua jalma anu keur ribut anu keur pasea sodakotun eta teh sodakoh. Watu inu jeung nulungan anjeunna rajula ka hiji lalaki. Watu inu jeung ari nulungan anjeunna rajula ka hiji lalaki pidabatihi dina tutumpakanana. Patahmilu tuluy numpakeun anjeun alaiha kana eta tutumpakan autar pawatawa ngangkatkeun anjeun lahu kana eta tutumpakan atau ngangkatkeun anjeun ka itu si jalma lahu kana itu tutumpakan alaiha kana luhureuna tutumpakan mata'u dina harta bandana itu si jalma sodaqotun eta teh sodakoh. Jadi di mana-mana anjeun nulungan anu keur jelema anu keur tutumpakan teu bisa naik kana kuda kana tutumpakanana kurang taekeun eta teh sodakoh atawa naekeun kana harta bandana jelema anu keur tutumpakan harta bandana dihandap keneh anu numpakna geus naik ka luhur tah kurang bantuan ditaikeun kana luhur tumpakan atawa naik numpakkeun kana naon we numpakkeun kana motor numpakkeun kana mobil mun jaman ayeuna mah tah eta teh sedekah nulungan kos kitu teh nulungan batur anu naik numpak gitu naik naikeun barangna atawa naik naikeun jelemana kana tutumpakanana. Wal kalimatu jeung ari caritaan atawa ucapan atau ibatu anu bagus sedekah eta teh sedekah deh. Bikuli khadwatin jeung kalawan saban-saban lengkahan tamshi anu ngalengkah anjeun ha kana itu lengkahan ila sholati kana rek salat sedekah eta teh sedekah. Watu mitu jeung nyingkiran anjeun atawa nyingkahan anjeun al adza kana pilara kana kamadaratan anu toriki di jalan di jalan aya paku aya batu atawa aya duri tuluy kurang dibuang anu mata ngadaratkeun ka batur sodaqotun eta teh sodakoh atawa aya oli di jalan kurang dipicieun tah eta teh sodakoh anu matak sakur-sakur anu matak milaraan anu matak nyilakakeun ka batur ngamadaratkeun ka batur kurang dibersihkeun di jalan teh sodaqotun eta teh sodakoh. Rawa ngariwayatkeun hukana ieu hadis Al Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim. Hadis wasabi al isruna huari iya hadis eta hadis wasabi al isruna anu ka 27 na
Ani Nawas bin Sim'ana diriwayatkeun ti Nawas bin Sim'an radhiyallahu muga-muga mikarido sallallahu Gusti Allah anhu ka ieu Nawas bin Sim'an an Nabi sallallahu alaihi wasallam katampi ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala ngadawuh mantena albirru ari kaalusan husnul khuluqi nyaeta alusna budi pekerti wal ismu jeung ari dosa ma nyaeta perkara haka anu mangmang pinapsika di hate anjeun wa karihta jeung anu embung anjeun ayat li'a kana yen ningalikeun anjeun alaihi kana itu perkara dosa anna suka jalma-jalma. Nah, jadi ari kaalusan mah nyaeta budi pekerti anu luhur, budi pekerti anu alus. Jeung ari dosa mah nyaeta perkara anu mangmang anjeun, dina migawena teh mangmang teu yakin deh. Di hate anjeun mangmangna. Wa karita jeung embungeun anjeun kana embung ditemung-temungkeun ka batur ya pagawean dosa mah gitu. Jadi hayangna teh disumputkeun aya pagawean dosa mah. Sedangkan aya pagawean amal hayang ditemung-temung we ka batur. Pagawean alus mah. Padahal ria mun temungkeun ka batur amal. Amal alus. Rawa ngariwayatkeun hukana ieu hadis sa Muslimun, Imam Muslim. Wan Wabisat jeung diriwayatkeun ti Wabisat bin Ma'badin Wabisat bin Ma'bad radhiyallahu anhu radhiya muga-muga mikarido sallallahu Gusti Allah anhu ka ieu Wabisat bin Ma'bad qala ngadawuh anjeunna ataitu kana basa ataitu atai datang tu ka qaula saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam paqala teras ngadawuh mantena jita nas'alu anil biri jita terus ngadawuh kanjeng Nabi teh jita datang anjeun nas'alu ka kami teh anil biri bari rek nanyakeun hal kaalusan kutu saur kaula naam muhun qala ngadawuh kedeui kanjeng Rasul teh ngadawuh mantena istafti menta patwa anjeun kal baka ka hate anjeun albiru ari kaalusan maeta perkara atma'annas perkara anu tentrem ilaihi kana eta perkara naon an-nafsu pikiran wa atma'anna jeung tenang ilaihi eta perkara alqol non wa atma'anna jeung tenang ilaihi kusawa eta perkara non alqol buhate ari kaalusan mah eta matak nenangkeun matak nentremkeun pikiran anjeun sok patwakeun di hate anjeun setiap anu matak nentremkeun di hate anjeun ari kaalusan matak nentremkeun hate anjeun jeung bakal nenangkeun kana hate nentremkeun pikiran nenangkeun hate wal ismu jeung ari dosa ma eta perkara haka anu mangmang pinapsi dina pikiran anjeun wa tarodada jeung anu henteu panceg pisodri dina hate wa in aptaka jeung sok sanajan mere patwa ka anjeun sahana su para ulama wa tau ka tegasna maratwan itu para ulama ka anjeun. Tah, jadi ari ngaran dosa mah nyaeta perkara anu matak ngamangmangkeun dina pikiran jeung anu matak teu panceg dina hate. Di paneul pigawe teh teu panceg dina hate teh teu yakin. Nah sok sanajan matwakeun ka anjeun para ulama atawa dipatuan anjeun ku para ulama tetep wae teu tenang pikiran hate teu tentram tah tanda-tanda urang teh berarti lamun urang ngalakukeun pagawean anu kos kitu teh dosa pagawean dosa. Hadisun ari eta hadis teh hasanun eta hasan rawayna ngariwayatkeun hukana ieu hadis bi musnadil imamaini dina musnadna Imam 2 Ahmad bin Janbalin nyatana Ahmad bin Jambal wa Darimi jeung Imam Ad-Darimi bisnadin hasanin bisnadin kalawan sanad atau kalawan pirang-pirang sanad hasanin anu hasan ieu sanad Allah diswasamin wa isruna sakitu wallahu alam bisawab.